Bismillahirrahmanirrahim. Sok badi kumaha ibu-ibu dimohon tertibnya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati nas'alukallahumma bi mu'jizatihim wa ila jami'il awliya khususan ala ruhi wali wa syabdul muhibbah wa ila ruhi syekhina wa mu'allifil kutub khususan Ki Juhair Afandi khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek ehona alitan sekedik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, caralik cenah. Hawatos teka tinggal ieu nu dipengker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempek nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabeh. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap? Nu nyang hunyar aya nu nyang hunyar anu embok anu sila nu nyepeng budak nu keur nyusuan budak nu nyeri tuur aya nyeri canggeng nu gaduh hutang menipang tarikna eta nu terakhir. Mudah-mudahan ibu nu ngajawab salam abdi tadi nu gaduh hutang sing lunas eta hutang teh. Anu tarik amin ka ciri berarti nu gede tanagana. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ibu, pada repeh. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran adzima. Al-ayat sadaqallahul adzim. 'alim, wallahu a'lam bimuradi.
Jamaah sadayana hadirin urang Mangun Reja kampung Babakan jengkol seur jengkol di dia menuju usum ente asukan teh keur usum. Alhamdulillah pada siang ini bisa bertemu dan berkumpul juga bertatap muka di lembaga Madrasah Diniyah Al-Fatah anu alhamdulillah disesepuhan ku kersana Pak Ustad Mamat sareng Pak Ustad Yayat pamit telepat dangarana ku AKB urang Sunda buhan mun Jawa mah yoyot momot gitu kapan dari Sunda mah identik huruf bahasa teh kana A Jawa mah kana mun di Sunda nana berarti di Jawa mah nano mun di Sunda jaja di Jawa mah geuning kunaon ibu-ibu wungkul nu nyora teh si ieu mah kalah marolohok wae. Ih atuh rasa kaca abdi mah kalah keung jeung era jeung sieun deui. Ya caricing di hareup nyorah henteu marolohok we kieu. Disebut cengcelengan da usik atuh. Lah jiga nu barogoh geura ye. Karena gereja di hareup teh nu parompet nya rompong nya lalepet deui. Teu nyarora. Jika nama akang teh taratuman ningali nu geulis beureunya. Barang aja mun di Sunda jaja di Jawa mah gitu abdi mah moal maksa kajana itu nyora ge. Anu da lain ari lalaki macam mun kana udud ngeplung. Diajakan nyora mah hese. Mun di Sunda batal berarti di Jawa mah botol. Mun di Sunda katak berarti di Jawa mah bangkong ojo. Kitu mah nya dina katak jijik kana kotok. Da katak mah beda jeung kotok. Katak kana kotok teu nyambung, kotok mah ojo hayam. Mun arek tina katak kana bangkong ojo eta mah kana kodok. Mun di Sunda batal di Jawa botol barang deui. Mun di Sunda katak di Jawa mah bangkong. Mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah ulang ngajerit sia cok abdi mana teu butuh ku ceritana cok butuh ge ku jawaban so di Sunda kuntul di Jawa naon jawab dan si eta mah da maksudna teh ngeres atuh da negatif. Di Sunda kuntul di Jawa teh bango cok. Ih kapan si kuntul jeung si bango teh adi lanceuk. Kuntul manuk bango ge manuk sok di mana eta si kuntul jeung si bango di sawah cok manuk sawah eta teh. Mun di Sunda sarjana berarti di Jawa mah sarjono kompak cok awas nyeri huntu sia. Mun di Sunda sarjana di Jawa mah sarjono. Mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa mah monggo linggih. Ih amit-amit ya ih. Nah hari urang Babakan jengkol karena itunya sing saropan aja katamu teh banyak gitu. Assalamualaikum waalaikumsalam dibukakeun lawang pantau ke aja geuning Pak RW monggo colok mah nya kitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nu dipihormat kersana pengatur waktu panalas calagara master of ceremony penertib wanci protokol teh mau dipihormat kesepuhan kersana Kang Ajengan Yayat Kang Ajengan Mamat anu ngalareskeun ieu Madrasah Diniyah Al-Fatah urang doakeun para kiaina para guruna ku Allah sing diparanjangkeun yuswana. Tos biasa ibu lamun pengajian di Babakan jengkol jamaah seueur kieu tos biasa. Alhamdulillah regreg. Tos biasa ibu di Babakan jengkol upami mubalik keur ngaji di hareup tara dibere cai tos biasa. Hai kata panitia teh udah kalah molohok wae. Lain ini teh anjay. Tuh da teh keur nguruskeun naon eta teh. Pupuh lemur papayung masyarakat Bapak RT, Bapak RW, manawi aya Bapak Kepala Desa aya anu mana manawi Pak Kuwu
Oh anu iya atur nuhun Paku. Alhamdulillah masih kene muda Paku. Mudah-mudahan Paku menjadi pemimpin yang amanah. Nunyaah ke masyarakat desa Sukaluyu, Kecamatan Mangunreja. Badi hormat para kiai nu aya di Babakan Jengkol di Sukaluyu di Kecamatan Mangunreja umumna, jamaah sadaya nu hadir dina ieu tempat pangaosan. Insyaallah moal seueur bubuka jeung mubtada patali waktu paratos dina jam abdi 11:30. Iya mah da jam abdi ece abdi hese ningali jam ece mah abdi mah sesuai nu ditingali dina jam abdi jam 11:30 kurang sajam setengah. Naos di Babakan Jengkol sahur kersana Kang Ustad Yayat Bu Haji bebas ngan terbatas. Jadi tong lila ngaji di dieu mah da di lila-lila ge tara diarapalkeun ieu. Nu penting keur urang Babakan Jengkol naos singkat padat melekat tong hilap engke uih nyanda ilmu anu manfaat. Kapan berangkat mages dibere ece senek budak mages baralik ti heula ti tadi oge rewas panna abdi mah sugande di lokasi teh geus tamat acara teh horeng mame sambutan wirek barudak geus baralik ece bari mawa berkat tak geuninganan teu kapalang nyungkun sia eta. Aduh salah ieu mere cai gusti teuing botol menikat genep botol bari marurah. Apal abdi mah harga teh ece ieu 5.000. Oh ieu turun 4.000. Nu ieu beuki turun sabaraha 2.500. Ah tah Sprite aya deui 5.000. Susu abdi tidak perlu susu. Sebenarnya mah hampura ieu nu mere cai biasa namina lain gojali golongan jalma lintuh aja tidak lintuh tinggali beda jeung ieu sarua kana ieu ge. Halo keum abdi ningali botol aja ieu ya Allah hampura aja ari di dia di Babakan Jengkol. Oh sok aya pangaosan rutinan mingguan dinten naon poe minggu ece mingguan mah di mana-mana ge. Ih da jumaan nya tara poe Kemis. Di dia upami di Alpata upami nuju pangaosan rutinan mingguan dinten Jumat nu sok ngaurugna Pak Ustad Yayat Pak Ustad Mamad bergilir eta Pak Ustad anu sok ngagilir ngawurug pengajian mingguan pernah dibere disuguhan cai jiga kieu? Sok jujur jawab pernah enggak? Sprite, teh pucuk, teh botol, Coca-Cola. Kunaon abdi mah ieu susu aya. Sok tah kieu geuning Paku teu malikir masyarakat teh. Ari ajengan saliwat menikat di ugung-ugung, di teleponan abdi menikat ka ditu dijemput, ge di bumi oce walah eta kelar kueh meuni balatak. Kalah hayang ningali lagi oce kalah hayang seurik abdi mah sagala disuguhkeun ya Allah kok meuni sakieuna ayeuna ngazeranana ka abdi panitia abdi ngaleut di bumi teu sugan abdi ece noel kue saeutik sugan Bu Haji tara hayang ngaleut kue lain teu hayang hampura ka panitia abdi sanes alim tapi abdi inget ka salaki. Tadi ge ece abdi rek dihuapkeun dilesotkeun deui karunya salaki mah nya abdi kudu dahar sorangan mata ku aya panitia naon nu aya di imah karusan kana mobil teh. Tagas kek di dia teu kapalang itu nu dijubah bodas. Moga-moga ya nu mere cai ka dieu sing ditampi iman Islamna. Aja mah kunaon ngaduhakeun teh kalau disengserikeun lain diaminan sia. Kitu amin aya kene emang doa eta jang kanu eueuh gitu. Ngaduhakeun dasar sarua bakal maot abdi jarek maot hayang abdi ku aja didoakeun wajib mun maot sing ditampi iman Islamna hoyong abdi mah itu ari maot mah doa iraha da teu apal teuing nu mere cai ti heula teuing abdi paneuri maot mah danu Allah umur mah teuing sabalikna abdi paneuri pakuwu ti payun eta geus ge di dieu teu kapalang begitu luar biasa
masyarakat ngajenan ka abdi anu saliwat sementara anu satempat Pak Ustad Yayat tara dibere susu paingan leutik Pak Ustad Yayat teh kurang nyusus kabareng atuh cek sing malalikir cek abdi mah jauh ka di tengah ayeuna wungkul pedah diangkir ku panitia da kudu nama jadwal abdi teh di Karawang na kunaon teh ka Karawang nepak tarang terus sapaparat jalan tepikeun ka puyeng rek naon ka Karawang abdi dawuh nu ngonang teh cek soe mending kene ka dieu cek yeuh hampura cek sok engke mah Pak Ustad Yayat bergilir pengajian Pak Ustad Mamat tong kapalang ajenan da ibu bisa ngaji barudak lain ku abdi ku Pak Ustad Yayat ku Pak Ustad Mamat bener cek ibu di dieu aya nu maot nu ngurus mayit lain abdi ti Pangandaran anger ajengan kiai setempat ulahnya sodaqoh ka ajengan ulahnya sodaqoh ka kiai sami musakali mah teh pucuk atuh bere cek komo susu mah batir atuh ngal ustad teh meuni baregang kurang nyusu alah cek sok matak engke matos Pak RT Pak RW panitia di dieu abdi tong ayeuna dionang deui ka dieu jauh jeung abdi ngahlas menikat meh teuing ka abdi teh eceung ngajenan mending keneh nu aya di dieu mangpaatkeun kiai da seueur tong selang teuing ngonang ti Pangandaran karunya resikona ageung ari ngonang ti nu jauh teh sodaqoh saeutik era gede eueuh ayo ge panitia karunya sagala meunang nginjem ka mangge nu batur di bawaan ka dieu sawe nu aya kemang di mah di bawaan kana panggung tah gede gersikona mangpaatkeun nu aya di dieu ngan disigeukeun kapaksa wae urang dieu urang Sukaluyu hoyong nu ieu deui datang geulana iya atuh geura nu datang ka dieu teh berondong atuh cok yo aki-aki deui nuhun akangnya mudah-mudahan amang nu masih antisu pelanggan setia asin setia mudah-mudahan akang sing husnul khotimah amin cok tos nikah teh acan eta oh tos gaduh budak hah tos injuan oh berarti geus pernah ngalaman ngajuru gitu itu deh ya tuh kami mananya ka itu geus boga budak geus Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik lanjut tos urang witi dia teh hoyong kengi ilmu anuman sanes hoyong berak kan budak mah da atuh hari dibere berkat teh matak tadi geus sholawatan sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanjakal guning saeutik meureunnan dilogleg ustad ting anak saha eta sih nu ngamitna ka abdi Allah bersyukur di sini ada para ulama ada para kiai aya lembaga namina al pantat tingawitan PAUD di dia ya PAUD aya ari PAUD dan naon pendidikan anak usia dini di abdi mah PAUD teh pangajian aki-aki unggal DKM di abdi mah pendidikan anak usia dini madrasah dini takmiliyah awaliyah aya deui TKA RA seueur ece komo ayeuna geus sataun barudak teh henteu sakolanya sakola teh online we kitu ece mudah-mudahan ibu boga budak akang gaduh putra rek lalaki rek awewe menjadi tabungan keur urang di akhirat investasi yang paling berharga ibu dengarkanlah bukan di logam mulia investasi yang paling berharga bukan di sawah lega investasi yang paling berharga bukan di kontrakan di mana investasi yang paling berharga adalah amal soleh bu ibu bu iya naon ieu bangunan naon ieu ari nu itu sami sabar hiji muridna di dia barudak 120 leuwih kurang layak ece ieu kurang gede sok legaan ku ece ti mana duitna eta kongkorong nu ngamai kalah seuri eta mah eta koroncong ibu anu kating korupiak itu jual isu ka Cihideng ka toko Dewi
jual ka Singaparna kamanakeun investasikan nu ngocor ka alam kubur satu sodako eta ibu kongkorong nu dipake ku ibu maot rek dicanak moal jawab eta kongkorong rek dibawa moal ece geus maot na kongkorong teh diudar ku salaki dipake kawin deh ih rek rido eta ece kongkorong ku salaki dipake kawin deui lahang lamun teu wau awewena sia kumaha lamun awewena balad ece nu dina grup WA hancur hati ece ece mending teh ayeuna diinvestasikan udar eta kongkorong udar eta koroncong isuk jual ka toko datangan Pak Ustad Mamat datangan Pak Kiai Yayat tah Pak Kiai tah Pak Ustad ieu ladang kongkorong jeung ayeuna koroncong dijual ku ibu alhamdulillah menang 20 juta yuk urang ngalegaan madrasah yuk urang ngalegaan pondok yuk urang ngalegaan TK yuk urang ngalegaan PAUD ya Allah sepanjang eta ibu madrasah dipake ku nu bogana sepanjang madrasah dipake ku barudak nu keur ngaji ngocor terus ganjaran ka euceuk lain amil amal ijem amin ari mereh henteu Allahumma shalli wa sallim wa barik matak tadi ge ece abdi di perjalanan ku salaki hayang we disegsokan mah naon atuh gegerowan wae mama rek ngajinya kamangun rejanya gitu kumaha biasana cenah kamangun reja masuk dibere mamah teh 6 juta beuting leuwih sing teh Ustaz Yayat mah naon kitu make kitu mumpung di Singaparna engke balik urang ka tokonya beulikeun eta ladang ngaji teh kana kongkorong cek abdi teh moal mamah moal rek kabita moal rek dirayu ku moal bisa mending kena dipake bahan nyieun pasantren barudak santri beki loba ari kobong geus teu aya nu cekap seueur teuing santrina abi mah mamah maceng teh rek kumpul keukeuh salati carekan ku abdi teh yo maksa-maksa teuing geus yang apal alasan mamah mung meuli emas mamah mah mikir 2 kali umur teu apal ayeuna poe Minggu isuk poe Senin da ayeuna mah toko tutup poe Senin mamah meuli kongkorong hek teh poe Rebo teh mamah maot dohong lamun ayeuna ceng teh panjang umur meureun dinikmati make kongkorong teh lila lamun pondok umur mah sakedeung ngan ukur 2 poe eta poe Jumat kuaha dipake mas kawin najis teh nu ngeunana batur mending kene dipake soda tingali Siti Khadijah ibu terang Siti Khadijah sarua abdi geng itu istri tercinta baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Siti Khadijah istri yang sudah dijamin oleh Allah jadi ahli surga namanya opat ibu nu dijamin ku Allah jadi ahli surga istri teh hiji Siti Khadijah putri tercinta istri tercinta Kangjeng Nabi binti Khuwailid bu kunaon Siti Khadijah ayeuna lebet ka surga janten ahli surga pada istri Kangjeng Nabi bukan karena apa Siti Khadijah dugikeun ka Syekh harta banda Siti Khadijah beunghar Siti Khadijah nikah ka Kangjeng Nabi dugikeun ka Syekh duniana dikorbankan demi agama Siti Khadijah istri tercinta Kangjeng Nabi naon eta keur nyolokan naon si eta sok atuh tuluykeun eta keur nyolokan naon sapu aya nu hiber balon naon atuh oh ngahalangan eta teh colok kitu Siti Khadijah istri tercinta Kangjeng Nabi apa teh eta saduna fi dunya fazuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra eta teh netelakeun kabagjaan di akhirat istri nu ahli surga hiji Siti lain pada istri Kanjeng Nabi tapi lebat surga jadi ahli surga seet harta banda Siti Khadijah dikorbankan demi agama dua Siti Fatimah putri Kanjeng Nabi istri Sayyidina Ali ku kasolehan Siti Fatimah kanu janten saroge janten ahli surga tilu Siti Maryam obat Siti Asiyah istri Fir'aun Allah biodah kurang babakan jengkol mah
Sangka asup pititin urang bangun reja mah. Atuh da aja mah hayang ka surga di penta jariah mumul mum. Boro-boro jang ka madrasah ayeuna ini tiada pengajian di penta udunan 1000 ge sangeung. Ari ece ari ka surga hayang, ari sodakohan. Nyaah ece dunya ditinggalkeun geus maot maka bege moal aya di bawah. Naon nu rek di bawah maut? Investasi nu berharga nu bakal dicanak eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh. Mikir atuh ece. Nah ece mah maot kalah mamawa amal batur. Nu dicanak mah amal kitu lamun ibu maot mawa amal soleh, kemang soleh mun maot mawa amal usaha. Da soleh ge sami hoyong cacanakan ece. Karunya kamang soleh bisi ngegel curug. Maot teu mawa amal ka mana cenah amalna dipaok ku Pak RT. Soleh nyeun deui ece amal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nu ngocor ka alam kubur tilu saur Kangjeng Rasul hiji sedekah anu ikhlas, dua ilmu numan faal sarta di alam manfaat tilu budak anu soleh ngaduakeun ka indung bapa. Ari ibu ka dieu ibu ikhlas henteu? Ridho teu dipaksa ku panitia, teu dipaksa aya nu maksa dibere hadiah henteu ku kepala desa geuning atuh kunaon ece make jiji ka dieu dipaksa ge henteu, aya nu maksa henteu, komo dibere hadiah henteu, ake naon atuh ece ka dieu? Da abdi mah mesing teu dihadiran ku ece ge keun be. Da abdi mah nu butuh mah ku panitia dan nu rek mayar mah lain ece panitia. Cenah Bu Haji mah atuh ka dieu teh hayang dibayar meureun teu ridho. Kata siapa abdi lamun teu ridho rek naon ti pangandaran jauh ka dieu. Ridho abdi mah ceu. Rek naon abdi ka dieu? Eueuh deui abdi mah hayang meunang amal ece lain amplop. Astagfirullah tengah jawab menit tarik bari salah mitnah deui ece. Ya Allah ece hayang meunang amal. Tita tadi keur nyaritakeun amal jor-jor kana amplop. Ece mau rek mawa amplop rek mawa amal. Matak abdi maka dia teh hayang meunang amal. Ami jadi amal abdi ngaji di dieu ku jadi amal mah yakin abdi balik ti dieu ku panitia bakal dibere doa kecelain duit wae. Saha nu rek mere duit ka abdi? Ece atawa panitia ge can karuhan. Komo ari saprofesi kieu abdi teh sok lah ece sok cadel let teh. Tadi geus urang Pak Ustad Yayat ece keur mah Pak Ustad Yayat teh kasepuhan di dieu. Abdi ditanya kitu teh mehe sene mah Bu Haji hapunten kedah sabaraha cenah abdi masihan Bu Haji. Teu langkung cek teh mangga Kang Ajengan Yayat. Cenah wios atunya cenah Bu Haji ka abdi mah anggap we baraya kitu. Ai seorang abdi teh hampunten Pak Ustad Yayat hapunten nya wayahna keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya. Abdi mah usaha Pak Ustad bayar we sing gede. Aduh ketang teu ceu wios lah mangga eta mah teu langkung Pak Ustad Yayat. Abdi moal bade mikiran buruh ku Allah yang diburuhanana abdi mah ceu ari masalah ku Pak Ustad Yayat mah mangga da yakin abdi mah Pak Ustad Yayat teh jalmi eling ieu. Itu man eling henteu Pak Ustad Yayat ke kumaha mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Pak Ustad Yayat teh eling, mun mere leutik berarti teu gede oca. Tobat sia kajengan nyebut teu eling teu sopan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Shalawatullah min barokah salatullah. Kaluarkeun sorana ala toha Rasulillah. Salatullah mullah ala yasin. Bila lain abdi mah ningali tita tadi ya tukang kamera ciling cincat wae. Aduh, Gusti akang tukang kamera mudah-mudahnya akang sing enggal bunga. Margi waktu ayeuna akang teh termasuk jelema nu paling susah. Kunaon geuning susah teu kabeuli kopeah-kopeah acan. Iya tuh dah acan. Saya teh mah aya we lowongan beungeut batur. Aya we kieu, engke bawalikeun kamera. Subhanallah, abdi mah ningali tukang kamera teh gagal fokus ningali kumisna meuni hade. Ningali kumis atuh meuni kat hidung baplang rapi deui.
ieu nu kieu teh bagus apal berarti tata cara ngingu kumis ngurus kumis si akang mah apaleun rapi. Besok aya boga kumis tadi urus nama juga sasak leho ih rujit atuh da mah ieu mah dirapikeun mah badag rapi atuh tuh ka dieu sok aya nu ngamai ka dieu ieu mun bersin teh narapel leho nanti sabab duh kakak kena katanya kang lain akan ngumpul atau di kopi kita geningan tak gigireun abdi ge aya jaga sarua kaci tatarang herang sulah itu susah aja tapi tong nyeri hate da mesing anu di kopi ge pak can karuhan asup ka surga ning amin sih eta mah ya ari surga teh lain keur jalma anu di kopi surga lain khusus keur anu sok make sorban. Naon atuh surga al jannatu uiddat lil muttaqin surga mah khusus keur jalma anu tak mata kieu Kang nu di kopeah ge can karuhan asup ka surga cacak nu di kopeah tah can karuhan asup ka surga komo balik deui yeuh si rahasia keur jadi permasalahan yeuh subhanallah dua ibu ilmu anu manfaat ladang budak di pasantrenkeun ka alpatah ladang budak di ayeuna asupkeun ka dinya alpatah pergaulan bagus abdi mah keum ningali budak ayeuna teu sakola sataun loba di Pangandaran jadi korban teu pergaulan minuman keras judi whisky brandy mensen KTA KTI topi miring Jennifer PBK PBM peranyegedan diutakkeun teh hulu peda batur mas Andres batur diutakkeun teh ieu mah hulu peda jeung genot modal di kebon cau bahasa teka palang angin bebo aja jajan cilok gerak lungun ditato di udak soang maleweh awas ibu bejakeun dak barudak pepatahan budak kecil bisi ayeuna pergaulanana kurang bener komo geus mabok-mabokan yang namanya minuman keras tong boro-boro loba anger hukumna saeutik ge har jawab har narkoba mau barang narkoba no bala-bala yes sok mending keneh budak cenah weur bala-bala daripada weur narkoba kudu diasupkeun ka penjara weur bala-bala mah paling mencret sakali deui narkoba no bala-bala yes kompak awas teu milu burut ya barang narkoba no bala-bala yes kokosan yes kokosan oplosan no kokosan yes tawuran no ta'aruf yes jablay no janda yes cacak di masker menikah tarik yes cenah janda ih keun begetan Kang janda oge asal janda kaya hade rupa alus akhlakna ulah sagawaya bisi aya duda ieu nu rek kawin ka jana pilih Pak tong sembarangan janda teh loba-loba tipe jeung merek di abdi mah balatak karena teh aya nu merek kijang panter kaki panjang pantat muter aya nu tipe Hitachi hitam tapi cihuy aya nu merekna KTP kolot tapi pulen di dieu ge loba di babakan jengkol rana ngan merekna Toshiba Toshideung bau deui subhanallah sanes abdi mah pakumu ningali ibu-ibu urang dieu aya nu sareuri aya nu keur ngahuleung wae beda jigana euceut teh keur loba hutang teh nya eta tiung can lunas jigana mah dakat siri ibu ieu na ge biukna ge nyarane we geura ceuk hampura kanu nyarane Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik dina pangajian mah geuning bisa seuri ece barokah kenyom ece seuri teh apa di mah teu boga beas-beas acan itu tapi eta teh Bu seuri teh sae seuri teh matak dina masalah musik Amerika lamun ibu daek tersenyum insyaallah ketuaan akan menurun 45%. Jadi lamun ibu hoyong awet ngora tidak usah ka klinik Japa make skincare mahal mending keneh daek we seseurian rek aya batur rek eueuh batur seuri teh kadina sok aktivitas awali setiap hari dengan senyuman tatangga nanya ece rek ka mana ka pasar padul meureun ece disangka nu gelo anyar ilmu anu manfaat
ibu ladang budak ngaji di Al-Fatah, ladang budak ayeuna pesantren di Al-Fatah, barokah lain keur Pak Ustad Yayat, hikmahna manfaatna lain keur Pak Ustad Mamat, keur inung jeung bapak. Tadi hadisna dibacakeun ku Pak Ustad di madrasah diniyah kecamatan ti ketua, wa yu'adzibhu ayyuhsina ismuhu wal yut'imhu min halalin. Itulah kewajiban hak orang tua terhadap anak. Kalau anak ingin menjadi anak yang satu, beri anak dulu nama yang baik, gubrak lahir ke alam dunia. Satu acan ibu dilahirkan budak teh persiapkan nama yang baik. Ulah sagawayah ngaranan budak teh. Mang saya teh ngaran budak Jajak. Etan adina Lili. Eta nu bungsu si Keken. Geuning meuni jajal Lili Keken. Ah, mi babari ngagerowan. Jalikan. Daratang budak na teh kabeh euceu. Nu aya makna, nu aya harti mere ngaran budak. Aduh. Saha namina? Muhammad Ridwan. Muhammad ibu ngaran Nabi Ridwan, malaikat penjaga pintu sorga. Saha ieu budak? Ieu sarua cenah sae ieu ge Muhammad Febriani. Oh, peda lahirna bulan Februari. Aitina mah Muhammad. Ari eta nu awewe adina, eta mah Eus Apriliani, da bulan April. Ari eta nu bungsu nu bulan Maret Meri cenah eta. Nu sae tina Al-Qur'an Acep Muhtadin, Acep Muplihin. Aduh, budak teh kayangan ulah ari Acep Jahilin mah. Komo Acep Murtadin. Eta nu istri Siti Sayetonia. Budak di ngaranan setan atuh geus gede teh paingan gawena teh cicing we di Panganaran jadi jablaya meuni ditarik jerkut jersik cenah jerkut 15.000 totojer dina jukut jersik 15.000 totojer dina keusik make pakaian teh setelan BLD puja liat dunia leungeunna lurah luhur sabelah rokna bupati buka paha tinggi-tinggi korban pendidikan agama ku kolotna diantep. Hei parawan kudu eling ieu zaman geus ti guling beuki dia loba maling teh tengah sok bantuan maling teh tengah khususna ka kaum istri hirup kudu hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang celik. Model jalma akhir zaman geus pokok ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeuting ucing-ucingan kawin karek 5 bulan geus ngais orok huntuan. Naudzubillah imen. Sok nyeri hati euceu awas neng-neng parawan-parawan da istri anu sholihah anu gaduh akhlak anu boga kaera pandai mengemas diri barang yang dikemas mahal harganya walaupun belum tentu enak rasanya. Tuh ibu geus kolot geus pareot geuning aya di make baju gamis weuteung bari alus bari nutup aurat mah geulis. Tudung gaya dibukakeun huis ungkul kaos kaki dianggo menutupi kekurangan dan dibuka mah teh roromeheun aja. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sok neng parawan-parawan sing gaduh izin dan nu didambakeun ku seorang suami hiji waktu neng parawan di dia gadis di dia bakal ayeuna kawin naon nu didambakeun ku salaki iwati istri yang punya harga diri boga kae bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya apa yang didambakan seorang suami oleh seorang istri hampura pak ya ka bapak-bapak ka nu can karawin lain nu didambakeun ku awewe teh anu kasep anu boga pangkat jabatan tapi salaki anu bener-bener bisa ngahargaan kanu jadi pamaji yakin abdi mah cek dunia Muhammad tak bahagia ari ku salaki teh dihargaan mah cek ku salaki gawe dicarekan duit mah dibere tapi hayang we dicarekan dititahan wae sakitu cek keriweuh teu apal tengah hargaan salaki teh ya Allah dahar mah uap we dibawa ke rumah makan ampera dengan sanguna jeung lauk nila tapi geuning cek kunaon meuni pegang awakna si koreh hate cek kasiksa ngadenge beja salaki kagoda deui ku wanita SMA moal bahagia rumah tangga yakin cek bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati. Leheng lamun urang teh ku salaki dicarekan ge bari dibere duit ieu mah nya dicarekan dibere duit henteu sok aya nu kitu aya
Yo Kang Malikir, Kang Malikir, si Malikir. Sok cek, ayeuna mah urang demo mengpeuk aya para tersangka yo. Kapan urang mah korban lin? Kang tingali pamajikan teh ya Allah Kang digaweana pamajikan teh beda jeung akang. Awewe mah meuni berang peuting digawe. Bener cek? Sok cek datang ti dieu ka imah rek reureuh atawa rek naon cek? Oh nyoso, jahitaneun popoean, encan nyangu, encan mistika, salaki mah udud ngepluk. Kopi gudeg, dahar hayang karik am, baju hayang karik make ari pagawean sare. Teu sare ngusup. Teu ngusup gapleh, atuh. Aya nu kitu. Salaki kitu mending paeh we. Ai buburuhan teu geura. Cik atuh patingali pamajikan mah ya Allah mending ngadua-duakeun huap. Pamajikan keur ngahuapan budak porocot modal budak. Salaki amek-amekan lain ngurus, lain mantuan. Bapak tingali naon budak urus we kumaneh cuk salaki teh. Cek kumaha belaan cek leungeun keur ngeupel sangu nu katuh nu kenca ngeupel tai. Rek ngahuapkeun sangu rek ngalungkeun tai rusuh sangu dialungkeun tai dihuapkeun. Ya Allah bapak kealaman yang abdi jadi awewe gerace tengah peuting budak ceurik budak leutik. Tuh hade direne teh ku salaki. Ngereda bisa repehna budak mah ku cairan anu mampu diadaptasi ku susu air susu ibu disaha lain di lalaki di awe ibu tunuh-tunuh ge bager beuh ka dieu yeuh repehnya isin ku tatangga karunya ngagaruahkeun batur sok nenen ngagenyel budak teh eceung ngagenyel kana pepentel susu eceung tepikeun karehe budak geus rehe bapana ulah ilik bari gogoakan cek bapana wah caneng siapa sia caneng repeh kadieu sambeurkeun dia kurang parasmanan jeung budak kopta. Da balasnya ka salaki jatuh sarua pamajikan teh. Beuh kadieu pa ieu parasmanan sok repeh. Aduh, tengah peuting sok tingali bapana jeung anakna pa benyeng-benyeng. Nu sabeula ku anak, nu sabeula ku bapana mata pantes Pak. Lamun ruksak susu pamajikan bapak ulah dicarekan, ulah diboyok ku bapak diruksakna. Ieu mau dicarekan boyok cenah mah teu tuh batur mah susu teh meuninuh nur. Uri mamah minum buyak juga ceplok no. Cek eta diruksakna ge. Dibawa ngarengkol kalah keplok. Dibawa dongkol juga salendro. Enggak sebel cenah dikenyot kalah nyelapna huntu. Atuh bae Pak hitung-hitungan dahar masuk urat we. Ada dipoyok itu. Allahumma shalli wa barik. Bu balikan deui. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Sok kompak bantuan capek aja. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya mah. Cinta karena dasi. Si lain hu ibu cinta karena dasi huy tengah ramung barang cinta karena dasi si akan segera basi cinta karena gincu akan segera layu. Ari ibu kasalaki ayeuna bogoh keneh teu bogoh waduh euy piraku bogoh anu pongpet kitu ceuh bareto bogoh sote keur ngora keneh anyar kawin ayeuna mah teu aya bogoh akang ka bojo ayeuna bogoh keneh teu bener jawaban teh jujur boro-boro akang boga sekolah abdi ge sakieu mah umur kakarek 42 tahun geus boga incu da kasalaki teu aya bogoh sugan rei teu bogoh nu aya mah naon atunya bener ceuh geuning kunaon teu bogoh da bogoh mah tara lila kecap cinta tara awet da cinta jeung bogoh mah sok geuna ku lain setan bocah monya setan ngadaharan cinta ye si oce mah goreng teh geuning eueuh cinta ka salaki teh cintana erep di dahar setan cinta mah sok geuna ku ibu ya boga budak solihah manfaat ilmu lain jangkang ajengan yayat sanes kanggo Pak Ustad Mamat kanggo ibu jeung bapak. Ibu bade maot tuh jawab ibu bade maot sok atuh geura hos ayeuna teh berjamaah maot ibu hoyong bagja di akhirat kabagjaan ece di akhirat dianterkeun teh lain ku ajengan kabagjaan teh ku anak anu sok tuh ibu geuning tadi ngaran si Jaja si Lili si Keken teu sabaraha ngaranna mah butut
ngan inung bapakna belaan ngorbankeun dunia anyuk hutang si Jaja si Lili si Keken kabeh di pasantren lain amin aja amal ke heula geura yo bapakna keur engkak-engkakan kamari yeuh sakara trek maot tarojol si Jaja da menang di pasantren nyelap keneh ilmu apal keneh cek ajengan didikan ti ajengan geek dikatuhun bapana bapak bari dielingan ku si Jaja bapak bade maot bapak bade uih di kanu kagungan bral bapak di dieu bala putra moal matak ayeuna tugenah pa da sami sanage bade maot mi HP akidah pa dicaketan ku si Jaja bari maca Al-Qur'an Yasin wal Qur'anil Hakim terojol si Lili anu panengah dada teuing bapak bari geus gaduh wudu si Lili geek dikencaeun tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir terojol si Keken anu bungsu disangkeh mastaka bapana dilakun dina lakunan ayeuna si Keken diciuman bari ditalkinan bapak mi HP akidah anu bakal nyalametkeun bapak dugikeun ka akhirat akidah pa inget sok ku Keken bari talkinan tuturkeun ku bapak la ilaha illallah dituturkeun ku bapana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dituturkeun ku bapakna Muhammadur Rasulullah lepas nyawa bapak dianterkeun ku si Jaja ku si Lili ku si Keken ku tilu anak anu geus saroleh kabeh ladang didikan ti guru ti kiai ladang pengorbanan kolotna diperjuangkeun demi agama anu disukseskeun dibanggakeun ku inung bapana agama budak salatna budak pendidikan maca Al-Qur'an budak dianterkeun bagja tenang mang ayeuna bapana mang Jaja mang Lili mang Keken maot ninggalkeun dunia gara-gara dianterkeun ku anak anu sok kabitah henteu cek kitu sok kudu bangga lamun budak daekna ka budak manitah ngaji indungna mah nonton Ikatan Cinta di RCTI dipikirkeun teh si Andin si Aldebaran geus eta mah tong dipikiran ari eueuh sih kapi naon ka si Andin eta ceuk lain eueuh mada si Andin ceurik eueuh milu ceurik teu kaharti kapi naon eueuh ka si Andin eta si ewas jahat eueuh meuni milu keheul teu kaharti abdi mah keun ulah sok loba pikiran eueuh ena mah geus tenang si Andin teh geus hamil ayeuna mah geus harmonis rumah tangga jeung si Alte alhamdulillah nyurik sinetron duh eueuh mendekat abdi mah meuni hayang boga salaki juga si Andin ketarek turun kana tangga gemi langsung dipangku da keur hamil aja tamata Kang lamun pamajikan hamil teh kudu kitu oh sok aja di papangku ku salaki tinggali si Andin mah hayang martabak pangmolikeun hayang nanaon dipangmolikeun eta jalan kaki aja pedah ngaliwat ka Nule Samri langsung ku si Aldebaran dipangku diganong ih mun urang kitunya ceuk kosok tah ceuk nah hayang teuing di kitu-kitu paling ge beureunan ti soledat meuleuh cenah meureun leumpang teh ariet modar sia sakalian ya Allah ya Robi da duka kumaha tuh ceuk berubah pedal ulah kitu Pak tingali pamajikan hamil bade ngajuru pamajikan sarua jeung menghadapi kematian matak lamun pamajikan akang keur ngajuru sakali mayunan maut dua kali ngajuru dua kali mayunan maut eueuh keur maut syuhada mautna maut bapak keur udud lain syuhada syuhadma tah macam Allahumma sholli wa sallim wa barik ih atuh da berat eueuh ngaranapan hamil jeung ngajuru teh nyeri teu bu ngajuru hamil sabaraha bulan tuh tinggal si akang nu mere cai nu dijubah nu badag awakna sok abdi mah dibere duit mah kagok 200 juta tenang isuk ditransfer tapi tantangan heula ya tantangan di abdi naon akang dibere duit 200 juta tapi kudu bisa hamil heula rek disaeun moal hamil lalaki mata kula sok nyepelekeun ka awewe tingali awe mah Pak awak begang awak leutik awak garing awak ipis awak hidung kita hamil mampu kuat boro-boro saminggu 8 bulan awewe mah bari teu bisa dituna eueuh bapak mah salaki mangul suluh berat diencakeun digubrakeun eueuh ngagegeun budak 8 bulan bisi kagok ka madrasah Al-Fatah ke pangajian sok di PHP-keun ka salaki eta ge molan budak tuh nya dibawa ka mana-mana ge ka pasar dibawa ka pengajian dibawa ka kebon dibawa sare bingung Pak mata kudu karunya tingali kang usapan pamajikan nu keur hamil teh ogo boga bojo teh jiga Kangjeng Nabi ngogo ka bojo manggil bari diusapan teh ya Humairah wahai istriku yang kemerah-merahan pernah ibu dipanggil gitu Gus Alaki
boro-boro da moal atuh ece na ge hidung. Ari ece kacaroge sok manggil naon atuh? Aa. Bapak sia. Anu saya tuh ece naon? Aduh, papi. Manggil papi, ari si papi tukang macul sebab. Mereka mana pi? Pada macul yang tepantes ka mana mi? Ngaramet pi. Allahumma sholli wa sallim mubarik. Allahumma sholli wa sallim mubarik. Pak, 8 bulan hamil bojo bade ngelahirkeun budak nu ayeuna budak geus pinter geus bisa maca Al-Qur'an di madrasah diniyah Al-Fatah alhamdulillah. Bingung gak ceker hamil teh urang rek ngalahirkeun budak teh cek perjuangan kolot ka anak boro-boro geus lahir teh memeh dilahirkeun ece teh geus karaos perjuangan ka budak teh. Lahir 8 bulan ibu dihamilkeun rek sare bingung dibawa nang karak cangkeng beunang dibawa nyangigir sieun bahe dibawa nang ku paur bitu sieun atuh pa dibawa nang kuban teh da bingung atuh ningali pamajikan posisi sare keur hamil nang kuban kalah jiga odong-odong ungkleuk-ungkleukan kikituan dah da beuteung nu antel kana kasur tarang jeung suku ngangkang matak di julautan kabadug we ku salakina muter jiga gangsing macam. Ya Allah, ya Rabbi, mata ingat ibu-ibu tanu geus sarung sukses, emak-emak, neng-neng komo barudak ayeuna, jangan sekali-sekali menyakiti hati orang tuh. Komo nu jadiin ngecelak si mata nu jadiin nu nyeri ku anak. Cek inung teh ya Allah, menikat laporan kata tangga kabaraya nyeri mama ku anak. Anak tadi korbankan segala dunia kuma tepikeun kabeak dunia geuning mah geus eueuh kaboga emak lapar menit tadi tawaran-tawaran acan ku anak teh emak gering tadi longok-longok acan ngecelak si mata nu jadi nu nyeri ku tingkah laku anak nyeri ku paripola anak. Dengarkanlah wahai ibu jeung bapak da ibu teh kaluar tina rahim enung akang kaluar tina rahim enung lamun akang jaga-jaga sukses berani menyakiti hati orang tua milaraan kanu jadi enung jeung bapak tong boro-boro ibu hayang ka surga cek Allah haram ngameu seugit surga na oge. Naudzubillah kemen. Komo lamun ece barudak ayeuna ye kadene tong ngababukeun kanu jadi inung. Kena-kena geus boga dunya loba, kena-kena geus sok aya bahasa geuning inung beunghar anak jadi raja, jadi ratu, ari anak beunghar mah inung jadi babu ece. Nanaon dibikeun ka inung mah mi HP abdi rek ka kantor, mah mi HP abdi rek ka pasar. Ieu budak can nyaring bisi nyaring engke pangmandiankeun sagala dititah ka inung manina budak ngahuapan budak ngasuhna tapi keun ka nyeri hate nu jadi inung asa dibabukeun ku anak. Naudzubillah kecelak eta si mata inung geunylong tapi keun ka langit ka-7 anak nu kitu ka inung bakal jadi musuh Allah musuh surga. Naudzubillah kemen. Kajian bapak jeung ibu pernah ke Mekah puluhan kali kajian loba dunia tapi nggak nyeri kanu jadi inung mana udzubillah ridallah ridul waliden suhtullah bisuhtil waliden ridho Allah aya dina ridho nu jadi inung jeung bapak bendu Allah aya dina bendu nu jadi inung jeung bu geus bisa mulang terima ka inung moal aya anak nu bisa mampu ngabales jasa inung. Ingat mulai makena-kena beungeus beunghar mere nanaon ka inung hitung-hitung mah mulangkeun Cisusu istighfar moal aya nu bisa kapulangkeun Cisusu kabales jasa inung mah moal mata kahadean inung mah hanya memberi taharap kembali hanya memberi taharap kembali hanya memberi taharap kembali. Bu inget ngajrit maratan langit ngocek maratan jagat nahan ka nyeri nu jadi inung dina waktu ngalahirkeun urang lahir ka alam dunia geus lahir pinuh urang kaayaan ku kokotor ku inung dirawu dipangku tengetkeun kana kageuleuh inung keur eueuh kaboga anak gering belaan unyam inyum kata tangga korbankeun ka era hayang mawa budak ka dokter ka rumah sakit barisan kabayang ti mana jak mampu ngagantian anak 2 tahun lila na urang nyadap kana cipinaeup nu jadi inung tepikeun ka hapa lamun siang urang sok alim panggang penting tengah dijempling tapi kumaha cek inung deudeuh teuing bager emak moal beda moal arek dipenta pulang tarima emak moal arek dipenta balas jasa mi HP ahlak anu mul. Ibu kecelak cimata inung kurido barokah dunia akhirat ke anak sabalikna kecelak cimata inung nyeri hati ku anak madarat dunia akhirat keur nu jadi anak. Naudzubillah kemen. Sok doa inung mah inget tah mumpung aya keneh inung nu geus aya doakeun di alam barzah nu aya punyungan tiap poe sawa berdoa nu jadi inung sarua jeung doa nabi ka umatna seukeut Allah batang
silet dina pada teu aya tolak ijabahna. Bu, urang hayang sukses kieu teh indung belaan anyu hutang. Bu, urang hayang sukses kieu indung belaan ngorbankeun sagala unyam inyeum. Geuning indung mah teu mamrih dibalas jasa. Nu penting budak soleh da eta nu bakal ngocor ganjaran ka indung jeung bapak. Bu, araya keneh indung ece. Aya Allahumma gfir. Naon ibu sok ngadoakeun nih. Allahumma gfirli dunubi warhamhuma kama rabbayani. Tah eta sok doa anak soleh tilu. Mudah-mudahan ibu ku ayeuna ieu Al-Fatah aya lembaga di dieu ibu budak dilebetkeun ka Al-Fatah. Mudah-mudahan sing janten amal kasayang kanggo ka kiyaina, barokah budak diuruk ku kiai, ilmu na manfaat budak, barokahna keur saku ilmu manfaat budak keur indung bapana sing jadi tabungan keur urang jaga dugikeun ka akhirat. Amin ya robbal alamin. Teu karos geuning tos sajam langkung ibu abdi bade teras ngabujeng ka daerah Lemah Sugih Kabupaten Majalengka. Wios teu naroskeun oge. Cicing tong wakat sengkat da ieu teh acan ngadoa Pak Kiai bade mimpin doa. Mudah-mudahan riungan ieu urang sadayana syariat panitia hakikat ayeuna Allah Subhanahu wa taala nu ngumpulkeun urang muga-muga urang sing dikumpulkeun ku Allah jaga dugikeun ka surga. Ya robbal alamin. Buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca Al-Qur'an. Aminan. Kurang kompak. Buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maos sholawatan. Buah kaliki meserna di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Amin. Hatur nuhun kana dukungan sadayana. Pidoana pakuwunya abdi teh ieu teh gaduh cita-cita cuman belum terlaksana. Doakeun ku jamaah di dieu nu ngariung sing aya nu diijabah doana. Ibu abdi hoyong jadi presiden. Karunya tuh nu mere cai aja. Kadieu wae tidak tadi geus 2 kali mun abdi jadi presiden akang tenang ku abdi rek dilantik langsung menjadi menteri. Moal kapalang menteri nage menteri agama jurusan pertahlilan. Jadi payuna teh kanu maot teu hungkul. Mohon hampura Kang abdi sanes nampi rezeki, abdi sanes nampi kana kasehan akang sareng panitia nanging abdi kitu teh emut kasalaki mangawe karesekan ya. Kapan tos jadi kebiasaan paku abdi mah upami ngaos ti bangun reja biasana ieu mah nu biasa dina bagasi teh sok pinuh. Aya beas, aya cau, aya kupat tahu khas bangun reja. Ieu mah nu biasa Pak Ustad Yayat nu biasa. Abdi mah teu nyaritakeun nu teu biasa, eta mah nu biasa kitu. Cenah Pak Ustad Yayat teu biasa, nya biasakeun di ayeuna. Hatur nuhun jamaah sadayana. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah abdi bade teras ngabujeng ka Lemah Sugih. Ti Lemah Sugih abdi bade langsung teras ka bandara. Insyaallah abdi enjing dinten Salasa bade terbang meluncur ka Kuala Lumpur Malaysia ngalangkungan pesawat Garuda Indonesia. Pidoana Bapak Kepala Desa margi abdi diondang ku artis Siti Nurhalisa ka Malaysia kedah ngisi acara dina syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin. Aku menikis ungut-ungutan ami. Ari tungtungna Upin Ipin bedus tasugan bener. Hanas di aminan. Mau balik bohong dipercaya atuh ah. Buah kaliki meserna di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan mudah-mudahan tepang dilin kesempatan. Doakeun ece ieu pasantren ieu lembaga sing langkung majeng. Sok ibu tongnya sodaqah jariyah jang agama da moal aya jelema sangsara erep dunia ku alatan sodaqah balik ta ku Allah baliyazrat bakal ditamah-tamah barokah. Boga duit 10.000 dibikeun 1.000 lainnya 8.000 tapi ditamahkeun ku Allah jadi 18.000 mere hiji gantina 10 dibikeun 2.000 lainnya saayana 7.000 atawa 8.000 balik jadi 28.000 deui duit teh eueuh. Entong amin dan can mere duit nage insya sok ulahnya sodaqah da urang geus maot mah ditinggalkeun. Mudah-mudahan urang tiasa tepang di lain waktos sanes doyong dipanjangan waktu tos teu nyekapan keuna ku bahasa si kabayan meuliki nati cikijing meuli untung sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung geus. Abdi mah teu ngajawab lapar itu tuh menit tarik berarti nu laparnya
insyaallah sok engke tetap berkat geura baruka geura ditaruang da geuning terus di payunan aya tuangeun aya leuteun akang ceking diangurkeun ieu sedekah ti panitia sae abdi mah teu acan aya cau abdi mah teu acan aya bugis teu acan aya wajib insyaallah tos aya dina kardus nanging teu acan di kana mobilkeun jiga nama hampura kasadayana hapunten ka ibu ka bapak bilih ayam teu kasebat nami teu kasebat ngaran da abdi ketiasa ngawinci hiji-hijina inti urang mudah-mudahan ingin mendambakan ridho Allah urang selalu hirup aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala hadanallah wa iyyakum ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin sadaya anu pamungkas urang tutup ku doa anu insyaallah baris dipimpin ku kersana Bapak dengan Sulaiman simkuring atas nami anu mandunina ieu acara hapunten anu kasuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma